Ajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabara duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jah hutang na mah ambaya. Ambalain macam kurang mah teu serap kanu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian ngomong. Ada apa ini, Pak? Begini Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade ya, nyolong bade. Beda. Ayo nu naik sepeda dong. Gubrak we standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak aja. Kula tangga jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta, jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohare tanu begitu. Dibandingkan jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sih.